Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Dongeng anu kasangokeun prawargi unggal dinten wengi karsan teu aya gangguan kitu. Atuh para mitra sadaya nyangakeun bae carios nyambung judulna nyaeta Talaga Hideung karya Ki Leksa. Dongeng parantos dugi ka nalika sirana harita teh bade milari guru deui kumargi Aki Salmawi harita teh para mitra meresaran sangkan sirana neangan deui ilmu. Kitu diantawisnanya para wargi mangga urang sami-sami Bandungan hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Ki Leksa ayeuna nincak bagian ka-35. Mitra kaum dangu kebat lampah nasirana manehna ngider ka unggal desa maluruh ka unggal lembur neangan jalma gagah nu sakti mandraguna nu luhur elmu panemuna nu jembar pangabisana di unggal lembur tatanya tapi can manggih nu nyugemakeun kana hate sabab jalma sakti teh teu aya di pilemuran. Dina poe nu katujuh sirana lumampah nyorang jalan satapak anu nanya rek ngajugjug ka hiji lembur anu aya di pagunungan. Harita kaparengan panas poe atuh hawa meuni moreret matak bayeungjang, matak hoream lumampah. Sirana ngalenghoy nyorang tanyakan, napas ngahega, kesang ngucur tapi sumanget teu pegat-pegat. Manehna tetep hayang buru-buru manggihan guru nu sakira bisa dipuntangan tulung ku manehanana. Gante moal kieu jadina hanas geus atoh we rek ngamimitian ngintip si Puja teh. Nah atuh bet aya buta di Talaga Herang teh nya. Buta di mana nya aing teu ngarti bet asa dina dongeng geuning. Cik hate sirana bari ngusap kesang dina tarang. Reg eureun hanapeun tangkal malaka. Panon melong kalebak nyawang jalan anu tas kasorang. Angin leutik ngahiliwir jadi ubar kanu keur limpeu. Awak nu panas karasa jadi seger kahihidan ku hiliwirna angin. Dina gawir loba daun eurih nu pating arulang kawas nu ngahiap-hiap ngajak init kasirana sangkan buru-buru hasil maksudna. Barang keur jongjon eureun ti kajauhan kadenge sora nu kumarurung. Sorana les-lesan kabawa ku angin sakapeung atra sakapeung deui samar-samar. Tapi najan bari jeung kitu oge geus cukup ngagaruwahkeun kana hate sirana nu keur anteng mikiran pilampah. Ae nasaan nu marurung di dieu nya manusa atawa jurig ieu teh? Apaan jauh ka lembur? Dina aya sora manusa. Cilaka kitu? Cek sirana luak liuk neangan tempat datangna sora. Lantaran can kanyahuan sacara pasti na hati kaler atawa ti kidul. Sanggeus rada lila. Sirana boga kapastian yen humarung teh datang na ti kidul. Kalayan teu panjang mikir manehna leumpang ka beulah kidul. Muru balungbang nu misahkeun dua pasir. Barang tepi kanu dituju sora nu humarurung teh beuki atra kadengena. Reg sirana eureun heula manehna rarat-reret nempuan nu saruni. Bari ngadedengekeun eta sora akhirna kanyahoan. Sora nu humarurung teh datang na ti jero balungbang. Nu poe ku areuy jeung kakayon laleutik. Dihanap kadenge sora cai nyerele kawas aya cai nyusu nu bijil tina gawir cadas. Masalah kitu? Nah bener teh sora manusia. Palang siang sora jurig nu ngahaja nipu ka aing sangkan datang ka dieu. Cek hate sirana teu boleh waspada bisi aya bahaya nu ngancam kana dirina. Tapi kaayaan di dinya aman nu kadenge iwa ti manuk-manuk nu recet. Jeung angin anu nebak dang-daunan. Sirana ngagero nanya kanu keur humarurung. Di jero balungbang aya nu nemalan sora ngageter bangun ripuh sarta ditungtungan ku nu menta tulung. Nah bener anjeun teh manusia saha ieu teh? Sirana panasaran hayang yakin heula kana kaayaan nu sabenerna. Kami teh manusia, lain jurig, lain siluman. Tulungan yuk kami cilaka. Sirana singkil manehna percaya. Yen menta tulung teh manusia kadenge sorana semunga geter. Sora aki-aki nu geus kolot naker.
Sirana tuluy nyuaikeun areuy-areuyan turun ka Ganagawir kalayan ati-ati. Akhirna anjog ka dasar balungbang. Breh nempo anu ngagareyot, dina areuy bari humarurung menta tulung ka Sirana. Tulungan ujang ieu aki kacilakaan. Waduh, tulungan ujang. Tulung ieu aki. Cenah mata kuatir jeung ngahlas. Ari Sirana teu nemalan manehna melong salila-lila. Nyidikeun awak jeung beungeut aki-aki nu keur humarurung. Eta aki-aki make baju jeung calana sing sarwa hideung. Ditotopong barang-bang semplak kumis jeung jangwet geus bodas meni gomplok. Saha ngaran aki teh? Ceuk Sirana panasaran. Ulah kana nya ngaran ujang. Sabab aki teh kacidari puuna ieu teh. Tulungan ya angulan mangalah ngobrol na jongjon. Kunaon atuh aki teh? Engkau dan ku areuy sususuan. Aduh, leungeun teu bisa mata. Sabab kabelit ku areuy sejen. Aki teh ragrag lantaran kalepasan lubat. Basa aya nu udag tak itu ujang. Tulungan aki tulungan. Sirana neuteup sakedeung. Geus kitu ngalugas bedog kalacat ungah kana gawir nunang tawing. Sanggeus deukeut ka aki-aki teh manehna muntang kana tangkal kicabe. Tuluy leungeun ngaragamang kana areuy anu nyekek kana beuheung aki-aki teh. Porosot lesot. Si aki narik napas jero tuluy ngareret ka Sirana. Sing ati-ati ujang di dieu teh loba orai welang. Buru-buru areuy nu molitan leungeun keureut. Ngana aki bisang tengkat. Sabar ki bising kakeurut kabeh, engke aki tang tulagrag. Jawab Sirana tuluy nyasar hiji areuy nu bulat-bulit kawas teu aya tungtungan. Geus kitu nu meulitan leungeun aki-aki dikeurut ku peso. Pret paregat. Ari si aki nguliat tuluy muntang paroman marah main nanakeun bunga sabab salamet. Bisa turun atawa henteu ki? Mun teu bisa cicing heula urang ngala areuy anu kuat jeung liat keur nalian aki ngarateu ragrag. Oh geus kieu mah babari ujang sabab leungeun aki ge bisa dipake ieu teh. Bisa diarah gawena. Tadi mah teu bisa turun sotenan. Leungeun ka beungkeut duanana teu bisa meta. Cicing ge ujang di dinya aki rek turun sorangan di dieu yeuh. Eta aki-aki tuluy cengkat manehna metakeun akal tareka. Sangkan bisa lolos tina gulungan areuy. Akhirna nyekal areuy anu liat sorosod turun lalaunan, celek nincak batu cadas nu baseuh ku cai nyusu. Aki-aki teh narik napas jero bakat kulugina hate, lantaran salamet aya nu nulung. Nuhun ujang nuhun, aduh, nuhun pisan. Aki teh geus ditulungan ku ujang. Japkeula turun ayeuna mah urang hanjat kaya luhur. Mangga ki Sirana rika turun cek hareupeun aki-aki teh. Coba kaloba carita aki-aki diajak ka luhur ku Sirana. Tuluy pating karayap kana gawir jog ka alam bebas nu laluasa. Aki-aki ngajanteng bari neuteub langit. Bibirna kunyam-kunyam muji syukur kanu maha kawasa nu geus nang tayungan ka dirina. Diu. Dieu ya. Nya ki kabeneran kuring rek nanya ka aki. Cek Sirana geus teu sabar hayang geura nanya ka eta aki-aki. Untung si aki-aki bageur, malah harita ge para mitra bareng diuk di gireun Sirana. Sajongjongan mah jempe ukur sora nu kadenge. Sanggeus rada lila Sirana ngamimitian tumanya. Ki, kuring teh heran nempo aki aya dina kaayaan kitu teh. Ngacilaka atawa kunaon? Ragrag atawa aya nu ngaragrageun? Sok caritakeun ka kuring ngarapuguh nulunganana. Ieu ujang ari sabenerna mah nya aki teh cilaka ku pola sorangan. Lantaran rumah sawe teu ati-ati maklum geus kolot mah sok loba poho. Katulung-tulung aki teh aya kasieun ari asalmu asalna mah kieu ujang. Aki teh taruhung jeung budak ngora nu ngaku-ngaku ngaran Sutama keur ngalabanteng di leuweung. Ku aki teh dicarek sabab banteng teh ku aki teh sok ditetenan unggal poe. Ditalingakeun bising aya nu cilaka atawa ditekuk maung kitu tah. Aki mah resep pisan ka sato-sato nu di leuweung teh. Sabab aya asa aya baraya.
Da kubugu aki masa umur-umur ge sok hirup di leuweung da kitu ujang. Tapi pamuda nu ngaran Sutama kalakang amak sarta pakarangna diwengkangkeun ka aki. Datang juga tu aki gitu cicingeun harita teh. Da embung ari kudu paeh ku cara kitu mah. Ongkoh ngabelaan satu-satu leuweung nu sok diboros sakarep-karep ku jalma masyarakat. Akhirna dartarung nepi kameakeun waktu setengah poe. Si pamuda memang lain jalma atah-atah. Da buktina sakabeh panarajang manehna teh matak ngabahayakeun ka diri aki teh. Malah aki teh kabeunangan punuh meuni seueul keneh hajina oge. Tapi saluhurna ge tak-tak moal ngaluhuran punuh. Ngajan ajol-ajolan ge moal bisaeun. Aki teh lain kolot ku kasurung ku umur, lain peot teu manggih nyatu. Tapi kolot nu dibarengan ku ilmu panemu. Kolot nu luyu jeung eusi batin. Ya kita metakeun ilmu we pikeun ngusir eta pemuda teh. Sangkan incah bari jeung teu cilaka. Da kimah ngajan amak oge teu hayang mateni sasama hirup. Komo kitu jeung papada manusia. Eta mah dipahing pisan ujang. Tapi jigana bae si pamuda teh bolos teu bolos strong. Da buktina make wani ngayonan kana ilmu aki. Atuh aki teh keuheul ilmu pamungkas digunakeun. Aki ngagayu angin puyuh, sangkan si pamuda kabawa ku angin. Mata kaget ujang. Anu ngapung kabawa angin teh lain manehna, tapi aki sorangan nu kabawa ku angin teh. Kakalayangan kawas kalakai garing. Nu akhirna ragrag kajungkrang. Ngan untung wae kasanggap ku areuy-areuyan. Sakumaha nu kasaksian ku ujang tadi. Tak itu asal muasal nama ujang. Ayeuna aki teh nganuhunkeun ka ujang teh nu geus nulungan aki ngajai tina bahaya padi. Cek aki-aki nerangkeun lalampahanana. Hangna nepi ka kitu teh atuh sirana menik merung. Kerung manehna teu pati percaya kana eta caritaan. Tapi rek ngabantah teu wani da puguh ngarumasakeun budak keneh. Kutan teh kitu ki. Horeng aki teh jami gagas sakti atunya. Rupi jenengan aki di mana, sareng kawit di mana. Punten abdi teh kumaha wantun tumaros da panasaran ari parantos kieu maki. Sirana jadi sopan nyaritana. Bisinya si aki teh jalma gagas sakti. Ujang mah ulah nyebut gagas sakti ka aki mah sabab aki mah teu rumasa sakti, teu rumasa gagah. Rumasa teh boga ilmu pangaweruh meunang guguru jeung ngulik sorangan ti patapaan. Jalmi naon atuh kasebatna ki? Nya jelema biasa we, aki mah taya onyolnya tinulian. Sae kitu ge tapi saha jenengan teh ki? Sirana meuni keukeuh nanyakeun ngaran jeung asal muasalna. Ari aki teh nu katelah mah Lodrapati. Ari asa ti leuweung Jayanti. Saumur-umur taralun tak kapilemburan sabab aki teh geus teu boga kulawarga. Atuh sajabat ti kitu aki mah teu hayang campur jeung jalma loba. Sok nyuat-nyuat kana lalakon nu geus kaliwat tak kitu da ujang. Lodrapati sirana colohok heraneun ngadengi ngaran anu. Bener ujang ngaran aki teh Lodrapati. Tapi ngaran eta teh geus kakubur ku waktu kaurugan runtah zaman. Lantaran geus puluhan tahun teu campur jeung jalma loba. Disaprak musuh-musuh aki pae. Aki teh tara ngagunakeun ngaran eta jeung tara ngabedakeun ngaran ka sasaha oge ujang. Ari ka abdi ngabedakeun atuh naon sababna ki? Kahiji ujang mah budak keneh. Atuh kaduana ujang teh geus gede jasa, geus nyalametkeun nyawa aki. Jadi asa teu merenah mun aki teu mere nyaho teh. Sarta teu terus terang ka ujang. Ngan aki amanat. Omat ulah dibejakeun kanulian, bisi matak jadi mamala. Tak kitu ujang. Cek aki-aki nu ngaku ngaran Lodrapati nyarita dari anaker. Atuh kahartieun ku sirana oge sabab puguh alasanana. Abdi percaya ki yen aki teh jalmi sakti sarta luhur ilmu. Tapi naon sababna ku pamuda nu ngaran Sutama abad kawon? Ujang jalma mah taya nu unggul ujang.
teu aya nu gagah, teu aya nu punyul atalawi. Najan gagah sakti mandraguna oge, dina hiji waktu mah bakal ngalaman ruksa. Bakal eleh jeung taya hartina. Atuh saja batik itu ujang kudu nyaho. Yen manusia mah gagah soteh digagahkeun ku Nu Maha Kawasa nyatana Allah Subhanahu wa taala. Mun kagagahan eta geus dicanak deui ku Allah, mangkang ke bakal karasa. Jalma bakal mah teu daya teu upaya angin pangersaan yeuna we. Atuh saja batik itu manusia sokeuna ku awah gingsi. Teu angger dina hiji sifat. Nyaungal aya sor, aya bagja, aya cilaka. Nyamun aya unggul, aya asor, aya bagja, aya cilaka. Aya mujur, aya apes. Da ieu nu jadi sababna teh. Nu matak ulah heran mun aki pinangih jeung kacilakaan teh. Sabab boro-boro eleh dina gelut najan nepi ka ajal ge wajar. Da aki mah moal megar cara orai. Hayang pae sakumaha umumna jalma we. Malah mun bisa mah geus hayang ayeuna paeh teh sabab aki teh geus bosen hirup. Cek eta aki-aki menino rostos. Mere piwejang kasirana nu colohok bengong bari ngabandungan. Mun kitu mah atuh kaharti pisan kita tapi naon sababna aki teh bet hayang paeh atuh. Apan hirup teh anugerah ti Allah nu kudu ditarimakeun kalayan kaikhlasan. Tapi naha aki bet hayang maot. Ya mun bisa gitu soce ujang. Mun menang nyawa gitu tak puguh we. Omongan ujang teh bener. Sabab hirup teh nikmat Allah. Nu kudu ditarimakeun kalayan sabar jeung kaikhlasan. Tapi lamun urang teu bisa ngamangfaatkeun umur jeung kahirupan, urang teh kaasup kana golongan jalma-jalma nu rugi. Ari sabab hirup di dunya teh ibarat cicing dina tanah anu kudu dipelakan. Atawa ibarat cicing di hiji kebon. Hartina mah dunya teh tempat pepelakan anu hasilnya bakal dibawa balik ke alam akhirat. Mun di dunya melak hade, urang bakal menang hade deui. Mun di dunya melak goreng, urang bakal menang goreng. Jeung sajabana. Lamun di dunya teu pepelakan atuh urang teh moal menang hasil batur panen ge urang mah cileungeuh we meureun. Rek mawa naon atuh pi bakaleun balik. Da ieu nu kudu dipikiran teh ujang. Sirana ngahuleng manehna ngalenyepan omongan si aki. Jeung deui mikiran kahirupan aki-aki nu aya di hareupeunana. Ras inget ka aki Salmawi di pelemburan. Ari alesanana teh cenah Nur. Apunten. Ras inget ka aki Salmawi anu hirupna resep di leuweung. Misah ti jalma loba, munga hiji jeung jalma-jalma di pilemuran. Ari alesanana teu sanak teu kadang teu boga baraya hiji-hiji acan. Cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Ari ayeuna geus gok deui tepung jeung aki-aki nu ngaku ngaran Lodrapati nu sarua hirupna resep cicing di leuweung. Kunaon kaya ka ngahuyang ujang? Teu ngarti? Sanes teu ngartos ki tapi abdi teh keur mikiran diri aki. Nah beteu betah di pilemburan. Jeung naon disababna aki teh tara ngabejakeun jenengan ka batur? Naon maksadna? Kumaha jawaban si aki nu ngaran Lodrapati? Emut kalau Lodrapati cenah para mitra tuh anu nuju di piala rezeki ku Nyi Puja teh aya Lodrapati. Mangga urang lajeng ge. Ieu ujang aki teh geus teu boga baraya. Geus teu boga dulu. Oge geus teu boga tujuan sabab harapan aki teh geus leuntas. Geus hancur kagiles kula lakon ka tukang tukang. Hiji-hijina jalan pikeun katengtreman hate aki. Kaya deui liwanti nyepi. Atawa nyingkur di tempat-tempat anu teu kagiriring ku jalma loba. Nyatana di leuweung. Ari pangna tara ngabejakeun ngaran ka jalma lian aki teh hariwang. Bisi aya deui kaributan nu teu aya hartina. Sabab lalakon aki teh baheula mah rame teh. Matak guyur salalembur. Matak ear saja jagat atuh. Aki teh baheula mah jago nuju mago.
Jawara nu teu boga kasieun. Es tuning tunggul dirarut catang dirumpak teh. Boga rasa yen diri teh loba ilmu. Nu akhirna aki teh boga musuh sajodo. Lalaki nu ngaranna Purwacaraka. Awewena nu ngaranna Mawar Kancana. Boga anak awewe hiji ngaranna Nyi Puja. Dina hiji mangsa aki teh ngadu jajaten sarta aki teh diparengkeun umur. Musuh aki duanana Palastra tuluy dikubur deket hiji talaga nu dipayungan ku tangkal Kiara. Hari anakna nu ngaranna Nyi Puja harita teh keur meujeuhna rumaja. Manehna sumpah moal boga salaki muncan hasil males pati ka aki. Moal incah di sisi talaga lamun can bisa balitungan jeung aki. Nya di harita manehna ngulik ilmu panemu. Ngolah rupa-rupa pangabisa pikeun males pati ka aki. Ngan aki sadar di harita teh teu ngadeukeutan ka manehanana sarta taranemongan bisi aya riributan. Tapi lain hartina sieun ku si Puja. Tapi hayang nyegah sangkan ulah aya deui korban anu teu puguh. Ulah aya kecap ngadu jajaten nu eueuh untungna. Tah ti harita aki teh tara lunta ka lemur. Tara ka mana-mana malah mangaran Lodrapati jadi kubur we ujang. Ngarah teu kadengeun ku si Puja. Ngan aki sok ngadenge beja cenah si Puja teh tetep aya. Tetep ngarep-ngarep ka aki. Sarta neangan si Lodrapati rek malas pati. Rek ngayakeun balitungan. Rek nagih hutang nyawa. Aki teh prihatin ari ngadenge kitu teh. Aki teh kaduhung geus mateni si Purwa Kancana jeung Mawar Kancana. Ari sabab nu jadi sirung mumusuhan jadi mata holang paceng kadan. Nu manyang nepi ka ayeuna tah kitu ta ujang. Barang ngadenge omongan aki-aki teh sirana meuni molotot bakat ku kaget. Lantaran narima beja nu teu asup kana akal. Tapi teu loba carita anu lian pok nanya deui neakeun ka panasaran. Ieu wa aki sabaraha taun nya teh ki? Na ujang rek percaya kitu ka aki. Anu percaya teh mangga we saurkeun. Mun teu salah mah geus leuwih ti 100 taun aki teh. Geus kolot pisan ki. Ku talaga nu dipake tarung teh. Ku aki talaga naon ngaranna jeung di mana ayana? Sirana beuki panasaran. Ari sabab inget ka talaga herang nu ayeuna keur jadi pamikiran manehanan. Ari eta talaga teh harita mah candi ngaranna da puguh. Ayana di tengah leuweung sarta arang langka aya jalma nu ngulamprem ka dinya. Nganu puguh mah teu jauh ti dinya aya walungan ku aki disebut walungan Cileunta. Sabab di dinya sok loba leunca leuweung waretona teh. Mun di dinya ki kirana ungut-ungutan. Dina hatena geus boga taksiran yen aki-aki nu aya hareupeuna teh lain jalma samanea. Tangtu geus boga lalakon sarta boga pokal manggihan wewengkon talaga herang. Kirana inget deui yen Nyi Puja teh geus mateni lanceukna sarta jadi sabab kana maotna indung bapana. Kirana ngadak-ngadak jadi buringa pok nyarita deui. Ki palakon jeung riwayat ti baheula taya beakna ki. Terus antaya-antayan silih tumu jeung sejen. Najan mangsa tuluy ngarayap lalakon jalma taya beakna. Hitungan waktu tuluy numpuk jalma nu silih satru daya surudna. Malah abdi sorangan ge teh boga balitungan. Nyata balitungan pati jeung hiji jalma nu ngalantarankeun maotna indung bapa jeung dulur-dulur abdi. Da saha atuh ujang teh jeung ti mana ujang teh asal teh? Naon sababna los-los ka wewengkon ieu? Aki poho teh nanyakeun ongko. Aki-aki heranin ka tarangna kerung kulit nu pewot beuki ngariut. Ari ngaran abdi marana bapa jeung indung katut lanceuk geus maot. Aya nu ngabinasa ku jalma jahat. Lainna pangabdi ngalalana kanu jauh teh keur neangan guru nu sakira daekeun ngawarah ka abdi we. Sarta daekeun ngawirigkeun ilmu ka abdi pikeun bakal males pati. Ke ujang. Aki teh milu sedih ka ujang nu geus meunang musibat anu sakitu bangetna. Tapi sing inget ujang kecap males pati teh goreng.
mun bisa mah ulah dijalankeun sabab bakal manyangkeun lalakon bakal namahan mumusuhan moal aya tungtungna ujang ulah boga karep hayang males pati ulah daek malepas sepati eta teh goreng memang kakolot jeung kadulur perlu bebela tapi teangan cara nu hade sangan hasil bari salamat ulah ngahurungkeun sini mumusuhan anyar kitu jauh-jauh aki-aki mere nasehat supaya sirana ngabatalkeun paniatanan Abi teh geus seubuh ku bapatah geus kolab ku amanat mah nu eusina sajalan jeung kasauran aki nu dieu tapi aki maksud abdi nu sanyana teh lain males pati sacara pribadi da ima aya niat nu leuwih ti kitu abdi teh hayang numpes kajahatan hayang ngancurkeun kadoliman sangkan kajadian nu matak sedih teu tumiba ka jalma lian lalakon nu karanapan ku abdi ulah lumangsung deui kana segen lamun hal ieu diantep tangtu bakal tamah deui jalma-jalma nu siga abdi jadi pahatu lalis akibat kakejeman eta jalma tah kulantaran kitu abdi mah moal beunang di halangan tetep rek ngayakeun balitungan jeung eta jalma sangkan urusan tereh beres jeung ulah aya korban sejen ke rada katariko ge abdi teh saha eta teh ujang saha ngaranna jalma jahat jeung ukuran hate ujang teh jeung di mana ayana ngaranna mah si Puja ngancikna di sisi Talaga Herang aki-aki colohok bengong sarangna terung deui kawas nu teu percaya kana omongan sirana renghap narik napas panjang tuluy melong kanu jauh kawas nu keur nyawang ka alam katukang nginget-nginget kajadian nu geus lila makalah ka ngahulang kitu percanten kana omongan abdi ujang aki ceh kaget lantaran kajadian nu siga baheula teh beteu aya reureumna geuning malah mah kalah ka ngalobaan geuning kitu aki teh sedih lantaran bakal tamah deui jalma-jalma nu hatena kaduru ku nafsu amalah kakeueum ku hawa ceuceum ngagedurkeun sene mumusuhan hayang silih paehan abdi moal silih paehan ki tapi rek ngancurkeun jalma jahat tapi ujang leutik keneh umur jeung badan ujang mah kalimpud hawa nafsu jeung lamunan cita-cita jeung kahayang ujang luhur teuing puluh teuing teu ngukur ka kujur teu nimang kana awak kitu mah hina ka kuring kurang ajar nya ngapreme pisan dirasakeun yeuh teak sirana narajang ka aki-aki urip ngahiung bang baraan ngolepat kana irung si aki leplos tolong jong sirana nyolonton sarangna ampir keuna kana tangkal nanaon nari ujang jadi kalakuan ge ngajak ngesang ka aki ulah kitu ujang moal aya gunana tarung jeung aki mah ongkoh geus teu pati resep aki mah sok incok ieu karubrag deui ieu lamun ikat keur tarung incok teh aduh ripuh teh aki-aki ngusap cangkengna ari panon melong ka sirana nu ngahegak bari molotot aki kudu ngajajalkeun apa ngabisa kuring ra aki nyaho yen kuring lain budak samanea ceuk sirana bari nepak dada aki geus bisa nyaku yen ujang teh lain budak samanea tapi budak dua manea atuh saja bati kitu aki geus ngarti ngan budak nu gede wawanen anu wani ngulampreng ka daerah ieu ari sabab budak sejen mah tarain wanieun dina wanina ge kudu ngabring lobaan sedengkeun ujang mah sorangan bari jeung wani nulungan ka aki tah dumasar kana hal eta aki teh boga kayakinan yen ujang teh budak nu gede wawanen sarta gede sumanget dina ngabah kahirupan lamun aki boga pamadegan kitu gara tuduhkeun atuh kudu kumaha tuh kuring imik jeung kudu ka mana di mana aya jalma sakti nu gagah nu bisa diguruan kuring rek guguru sabab kudu buru-buru ngajalankeun tugas jeung kewajiban kuring teh cek sirana bari nulak cangkeng anona mureleng ka aki-aki ngamuing lamun geus rengse guguru rek naon tujuan ujang teh rek numpes si Puja jeung anak buahna sangkan hutang bisa lunas kuring moal munur sasiku moal ngejat satu jang beas aja nepi ka ajal ge kuring suka
ridho lillahi ta'ala pikeun ngabela indung jeung bapa katut nu jadi lanceuk oge ngahera ngabela kahirupan jeung kebenaran hirup jeung hurip kuring moal gunana mun teu babakti jeung ka indung bapa. Halus pisan eta teh Ujang niat ngan omat ulah gagabah najan rela ngorbankeun jiwa raga oge kasalamatan diri pribadi tetep kudu diperhitungkeun. Moal aya hartina najan bajuang oge lamun teu matak hasil jeung salamet. Aki teh leus ngadenge budak ngora nu gede wawanen sarta bungah nempo Ujang nu taya kasieun. Tapi ulah lalagora bising cilaka ku pola sorangan. Bisi gagal di tengah jalan. Memeh init ngajalankeun tugas jeung kawajiban kudu ngukur heula ka kujur. Kudu bisa maca awak sangkan ulah gaplah ki duda-uda. Wal eta mah kuring geus ngarti ki sabab geus loba nu mapatahan. Nganuhun atuh tapi ulah galak teuing atuh Ujang. Sing tenang nyaritana jeung Aki mah. Sing terangkeun sakali deui. Nare kumaha tujuan Ujang jeung sanyana? Naon atuh nu diteangan teh? Jeung naon nu diperlukeun teh? Cek Aki bari neuteuk. Henteu pundung atawa ambek. Najan sirana jadi kasar oge. Malah makalah kabeuki nyaahin ngadenge omongan si Aki kitu. Sirana teteg deui hatena. Gek diuk cara tadi. Bari pok nyarita. Ieu ki kuring teh keur ngalalanan neangan guru. Ari tujuan utama hayang nambah pangabisa, hayang nyipuh pangaweruh satuluyna kuring rek ngabutuhkeun hiji pakarang buka sebut itek jimat anu ngaran si kalayar. Eta itek tadi nama genggeman Aki kuring tapi geus dibikeun ka muridna nu ngaran Sarmo. Ngan di setengahing perjalanan Mang Sarmo tepung hiji aki-aki nu make tergos sarta itekna direbut ku eta aki-aki. Tuluy ditancepkeun dina lemah. Eta itek nepi ka ayeuna ge can kacabut ku Mang Sarmo. Sabab Mang Sarmo handap keneh elmuna. Ayeuna kuring diutus ku Aki pikeun neangan elmu sangkan sanggup nyabut eta itek. Sakitu tujuan kuring teh. Kumaha atuh para mitra eta aki-aki teh? Sabada ngadenge caritaanna sirana. Eta aki-aki para wagi sadaya ngajenghok ngadenge omongan sirana. Katara beungeut narobah semu geuneuk geus kitu narik napas jero bangun seunga. Panu neuteup kana beungeut sirana hayang sidik kana rupana. Ke. Tadi Ujang teh nyebutkeun yen indung bapa jeung dulur Ujang geus maot aya nu ngabinasa. Tapi ayeuna nyebutkeun yen Ujang teh diutus ku Aki. Nah Aki mana dada Aki tegas atawa ukur Aki kukut Ujang. Aki kukut sabab anjeunna teh nulungan ka kuring tina bahaya pati. Mun aya anjeunna kuring tangtu sanasib jeung emak dipateni ku jelema jahat teh. Ke saha jenengan Aki Ujang teh? Aki Salmawi nu aya di Gunung Mandala. Kitu tutulkeun atuh Aki. Kahayang Ujang tantu laksana. Aki rek mulang tarima ka Ujang nu gede jasa. Muga-muga diridoan ku Allah nu Maha Kawasa. Yu urang ini ayeuna wayahna ulah loba dadanyanya. Jung aki-aki nangtu ngajak ilit ka sirana. Ka mana Ki? Cuk Aki ge ulah loba dadanya engke ge nyaho sorangan. Nah kunaon kitu Ki? Ujang mah bandel pisan jeung ngaguguk ka Aki. Mun nya butuh ku guru hayu tutulkeun Aki. Mun teu butuh maka ajeun Aki mah rek balik. Butuh Ki butuh pisan urang ka ditu. Bra duana namiang. Kirana ngiclik paneuri bari hatena dipinuhan ku rupa-rupa pertanyaan. Nu teu kajawab. Tapi najan bari jeung kitu ge manehna nuturkeun kalayan sabar. Malah jadi panasaran pisan hayang nyaho kana tujuan aki-aki teh. Teu kacatur lilana di jalan aki-aki jeung sirana. Geus tarpi ka hiji pasir. Dinya keur meujeun hegar jeung rame ku sora manuk. Mata kersep jeung mata kuaas. Ari sirana gawe nararat-reret bae. Hatena ngarasa heran lantaran manehna ge geus kungsi nincak ka wewengkon eta. Basa bareng jeung Sarmo rek nempo itek teh. Ujang, sababaraha tahun ka tukang Aki teh kungsi ngaliwat ka dieu.
sarta kungsi tarung jeung hiji budak ngora nu kaparengan mawa itu. Tah, di dieu pisan ayana itu si kalayar teh. Sarta di dieu bisa ditancapkeunana. Tu di ditu tu bare coma tungteang ku ujang. Aya keneh ajawan teh. Cek aki-aki bari nunjuk ka hiji rungkun. Kusirana diteuteup. Angaki urang parios ngajak keneh tawah henteu nya. Kirana gewat nyampeurkeun kana rungkun. Teu asa-asa da puguges kungsi kadinya basa bareng jeung Mang Sarmo. Barang ogek geus baranggok geus katempo. Ijek teh aya keneh dirinya malah mah dirungkupan ku regang-regang garing. Ngarah teu kaciri ku jalema nu lalar liwat. Kirana ngarampaan eta iteuk geus kitu balik deui ka aki-aki. Kok nyarita bangun gumbira paroman marahmai. Ih, iteuk aya keneh ki dirungkupan ku regang-regang. Ari ujangnya an butuh ku iteuk. Santenan ki sabab eta teh baris ngabantu ka abdi dina ngajalankeun kawajiban. Utamana mah kanggo maehan buta nu ngajaga di sisi Talaga Herang. Buta. Aki-aki kageteun lantaran manehna geus puluhan taun nyaba alasan kungsi manggihan buta. Waktosna teh para mitra, hilujeng kantun bae.